Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng patepangdi sareng simkuring Yesi Hikmayanti dina program Kilas Warta Sunda. Warta nu baris kapidangkeun nyaeta ngeunaan seni unggulan daerah midang di Kota Bandung. Horeng seni daerah di Jawa Barat teh kacida ayeuna. Unggal daerah boga kasenian anu jadi unggulan sarta jadi aset nu bisa dijual keur kapentingan pariwisata. Kumaha warna-warnina budaya daerah? Katangen dina acara Pekan Seni Budaya Jawa Barat tahun 2013 nu lumangsung salila 7 poe 7 peuting nyaeta ti tanggal 7 nepi ka 13 September 2013 di sabeudeureuan Gedong Sate Bandung. Eta acara teh dialpukahan ku Dinas Pariwisata jeung Kabudayaan Jawa Barat. Dina raraga mieling milang kala Provinsi Jawa Barat anu ka-68. Ieu acara anu didegdeg ku ribuan panonton teh dibuka ku Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Dina pamapagna Deddy Mizwar netelakeun yen seni budaya Jawa Barat teh boga ajen anu kacida luhurna sarta bisa jadi aset budaya anu payu dijual keur kapentingan pariwisata. Rupaning seni unggulan ti 26 kabupaten atau kota dipintonkeun babarengan dina wangun helaran. Lian ti eta dipintonkeun oge kaulinan urang lembur, pagelaran seni kontemporer, festival ngabodor, lomba ngalukis tingkat barudak, workshop seni budaya, festival wayang internasional, pameran seni rupa tenda, sarta pameran kujang. Sakabeh pintonan dikelolakeun ku para seniman budayawan ti 26 kabupaten atau kota, komunitas seni sarta pangrajin seni di Jawa Barat. Pambagia masyarakat kana ieu acara teh kacida pikabungaheunana. Salila 7 poe 7 peuting acara pintonan. Teu weleh didegdeg ku nu lalajo, nepi ka patali marga sabeudeureuan Gedong Sate macet pisan. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Kilas Warta dinten ayeuna. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Yesi Hikmayanti, munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.